Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalawat sinareng salam urang limpahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanggo keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sareng umatna, termasuk urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang barudak? Alhamdulillah upamadarana. Yuk urang lajengkeun pembelajaran basa Sunda kanggo dinten ayeuna. Tujuan pembelajaran kanggo dinten ieu hidep ngartos kanu teks sederhana ngeunaan musim. Salajengna kanggo materi dinten ieu nyaeta urang ngadamel karangan sapertos kamari. Bentena upami minggon kamari mah ku ibu atau sisiapkeun kalimat-kalimatna hidep mah kantun nyusun karangan, tapi kamari mah masih keneh aya nu lepat nyaeta nyusunna ku angka, kedahna mah ditulis ulang kalimatna. Upami dinten ayeuna mah hidep kantun ngalajengkeun karangan anu atos ku ibu disusun. Ibu ngadamel 2 paragraf, hidep kantun nambihan 2 paragraf deui nya. Mangga sateacan hidep neraskeun karangan ku ibu urang enggeskeun heula nya karangan anu tos ku ibu didamel, anu judulna teh Usum Halodo. Usum Halodo. Aya resepna ari usum halodo teh. Langit sok bengeras, ngan ari dina wanci tengah poe sok karasa panas pisan. Sakapeung mah najan geus sore oge sok karasa keneh hareudang. Tapi lamun geus peuting sok robah jadi tiris. Usum halodo. Upami usum halodo di kampung abdi seueur anu kakirangan cai. Janten kedah milarian cai teh ka solokan-solokan kanggo nyeuseuh sadayana nu kedah nganggo cai. Taneuh di lember kuring janten garing pada bareulah sareng karebul. Janten upami tos usum halodo cai herang kanggo rasa kedah ngagali. Mangga ayeuna kantun hidep neraskeun eta karangan anu tos ku ibu didamel lembe. Adamelna 2 paragrafnya. Amun sakitu wae panginten pangajaran basa Sunda kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan ilmu anu didugikeun ka dinten ayeuna tiasa bermanfaat khususna kanggo ibu, umumna kanggo hidep sadayana. Sarta acan ditutup pembelajaran dinten ieu, ibu bade bewara sakedapnya manawi hidep gaduh rai atanapi kapanggi, atanapi wargi usia TK atau RA, tong hilap titipkeun di era Kus anu dipari. Kumargi ibu selain ngaulang basa Sunda ti kelas 3 oge ibu ngaulang di TK Kus Algetari. Diantosnya orang tutup wae ku doa di akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah sareng muji ka anjeun, abdi nyakseni yen teu aya deui Gusti kajaba anjeun. Abdi nyukeun hampura sareng tobat ka anjeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron. Patepang deui minggon payun.